tuh geus poek geuningan ieu teh nya. Ti isuk gitu na itu nyilip pun juga jelema mah nyilip teh di imah. Bawa anu nagih tuh dah. Ngumput di kebun. Ti isuk can mangge kopi-kopi acan ya. Leuwas wae saloba motor laliwat ya euy. Atuh ah. Ngumput teh bisa ada pepotingan man balikna ya. Sebenarnya mana budak keneangan itu. Berusaha dah ieu. Bingung, undangan loba. Budak yang sepeda listrik. Gawe tibang ukur kos kieu. Jualan eueuh. Aya jualan kalapa. Can diplak-plak acan. Ya, sasapisan anu kadege atuh. Sugana anu liwat atuh boga-bogaan udud. Diisuk ican ngudud-ngudud acan. Nemen ya hirup. Usaha tibang ukur kieu. Gimana, Mang? Asian ieu kenaon? Nyilip aing teh. Pagawan teh mah nyilip wae, pantesan itu jelema neangan sia wae tuh sama apa ge. Panggil cubling tuh untuk caing teh. Masalah ya nagih ya caing ya. Aing sarwas ti isuk aing teh tidak geus nepi kaburit ya can. Nah, Ngopi-ngopi acan Aing rokok teh geus gablek. Siapa ga rokok teh? aya aing hiji yo. Jangan jangan ke aing ya penting ya. Buset. Kayak ngudud aing eta sedang yang penting teh. Aing ngendul jeung baon pesenan di dagangan ya. Nah, daun sampo. Duh sampo ah naon wae sih Kakokaknya. kokak ya di alah lah kumaha. Zaman-zaman naon wae lah. Teman-teman nyumputnya nanaon teh nu kitu aing. Saya sugana tuh laku yang nyeunang tusukan kos kieu. Geus burit itu budak sih neangan tuh. Menjajan naon nya. Dari rencana mah teh dagang seblak ieu teh nyeunang nu kieu. Ya pusing euy undangan nu loba pan ieu teh. Budak yang sepeda listrik, ai gawe di bang ukur kos kieu coba. Mun nagih mun undur datang geus rareuwasa mun di imah teh. Ini ligar ada puputingan hewan ieu balikna. Rokok acan ti isuk teh. Sedih banget aing hirup teh. Sangar kok menti isuk. Can. Sering sapotong aing ya. Ah sagala atuh. Iya. Aya mah kabeh wae. Ya ujungna ya. Aing ieu na ya sing sapotong. Hirut. Geusnya aing rek ka dieu ya. Sok atuh nuhun, Mang.